subscribe channel YouTube CKR Official. Basa kuring menang pagawean ti salah saurang jalma anu boga toko emas nu aya di daerah Nanjung. Ari ngaranna anu nitah digawe ka kuring teh nyaeta Bulingling. Bulingling nugaskeun kuring nungguan salah sahiji imahna nu aya di Cikajang. Samemeh eta imah payu dijual. Geus lila pisan eta imah teh taya nu nyicingan, jeung di can aya nu daekeun meuli eta imah. Sok sanajan geus ditatawarkeun nya supaya tereh kajual jeung imahna kaurus, nya sigana kudu aya anu nyicingan. Nyai keur kuring puguh ge ngarasa atoh menang tugas sarupa kitu teh. Jangjina Bulingling salila nungguan imah kuring bakal menang gaji tiap bulan. Malahan lamun eta imah tereh kajualna kuring bakal menang persenan ti Bulingling. Jam 4 pas sore kuring indit di Bandung. Nyari tepi kurang leuwih jam 8 peuting. Nyaan weh imah teh teu kaurus. Ditambah ku paroek mah jadi rada harieum. Kuring indit duaan jeung Padidi. Nya untung weh di perjalanan pas di pasar Cikajang Padidi ngahaja meuli lampu listrik. Nya ari Padidi teh nu katugasan ngajajabkeun kuring ka eta imah. Sanggeus kuring aya di imah eta, kuring duaan arasup ka jero imah. Sanggeus kitu kuring masangkeun heula bohlam supaya teu paroek teuing. Eta imah teh siga nu geus kolot pisan umurna. Malahan masih keneh katingali siga bangunan titinggalan zaman Walanda. Sok sanajan kaayana sarupa kitu, kapaksa we kuring kudu ngabetah-betah maneh aya di dinya. Kuring kudu aya di imah eta teh sorangan, taya nu maturan, sabab Padidi mah rek langsung mulang deui. Ngan samemeh balik Padidi ngadon ka WC heula, maksudnya rek kahampangan. Basa Padidi keluar ti WC tepuguh-puguh ujug kadenge aya sora anu ngagubrak dina para. Sarta ujug-ujug ka ambe seungit kembang. Sora sarupa kitu teh kadenge ku kuring jeung Padidi. Malah
Malahan katinggali Padidi sanggeus ngadenge aya sora nu ngagubrak di parat teh. Manehna ujug-ujug rurusuhan pamitan rek balik. Padidi semua anu gura-giru balik jeung siga aya nu dipikasieun. Tapi kuring teu pati merhatikeun kana lakuna Padidi anu sarupa kitu. Pamikir kuring, lamun Padidi teu gancang balik, nya bisi ditegor ku dunungan. Mimiti kuring aya di imah eta taya kejadian anu aneh-aneh. Kuring ngalaksanakeun tugas ti bulingling sajabat tinungguan imah teh, sakalian bebersih jeung meresan tempat-tempat anu katinggali barala atawa tempat anu katinggalina harieum. Kebon anu katinggali jukut geus ngababadeg ku kuring dibabad supaya eta imah teh katinggali hegar jeung tereh kajualna. Anu jadi harepan lamun eta imah payu kajual, nya pasti kuring oge baris meunang bagian. Ngababadan jukut anu geus ngababadeg teh teu anggeus ku sapoe. Sabab geus heubeul pisan tara aya nu ngadon ngababadan jukut. 3 poe kakarek beres. Malah sajeroni ngababadan jukut teh kuring sok minang manggihan oray. Tara dipaehan ku kuring oge, tapi ngadon dipiceun we. Pamikir bisi aya oray anu lain saoray-orayna. Di mana ku kuring dipaehan bisi jadi mamalah ka kuring. Kajadian aneh dina poe Jumaah saberesna kuring ngababadan jukut. Jam 11 kuring geus bebersih, maksudnya rek ngadon Jumaahan. Saacan indit kuring diuk dina kursi bari ngarokok. Keur kitu kuring jadi olohok ninggali sapu nyere anu nyarande dina tembok. Eta sapu nyere teh bet gerak sorangan. Katingali jelas ku kuring. Kuring rada ngarasa heran karena eta kejadian. Malahan kuring langsung asup ka jero kamar. Nya ari ningali kitu mah kuring oge jadi ngarasa sieun. Malahan kuring nurek niat indit Jumaahan oge jadi teu tulus. Kuring jadi ngadedempes salila-lila di jero kamar. Keur kuring aya di jero kamar, kadenge ti luareun imah aya sora anu uluk salam. Kuring cengkat bari tuluy muru keluar imah. Kasampak di luar teh aya saurang aki-aki. Katinggalina eta aki-aki teh menepi karunyaeun. Nya maksudna aki-aki datang tayalian rek ngadon menta dahar. Kuring oge tetalangke langsung asup ka jero imah bari mawa sangu kana piring jeung deungeunna. Da kabeneran ari sangu mah masih keneh aya. Jeung katinggalina si aki teh siga anu lapar pisan. Dibere dahar ku kuring teh nepikeun ka beakna.
Sanggeus manehna beres dahar, kuring asup deui ka jero imah. Maksud rek mangnyokotkeun cai keur nginum jang si Aki. Sabab tadi poho teu sakalian mawa jeung cai nginumna. Teu lila kuring ka jero teh. Sanggeus kitu kuring kaluar deui bari geus mawa cai nginum kana gelas. Barang ka teras deui anu maksud rek mere nginum si Aki anu geus dahar. Kuring jadi culang cileung di teras imah. Sabab nah geuning si Aki teh bet geus eueuh ti eta tempat. Katinggali dina teras aya piring jeung sangu. Malah jeung deungeuna anu masih keneh gembleng, can aya tapak anu ngadahar. Padahal jelas tadi katinggali ku kuring eta sangu teh geus beak didahar ku salah saurang aki-aki. Sakedapan mah kuring teu percaya kana eta kejadian. Kuring ngajanteng bari ninggali kana alas sangu. Lila-lila kuring karek nyadar yen gerbang buruan imah teh can dibuka gembokna ku kuring. Tidinya kuring beuki ngarasa heran. Nah ti mana jalanna ari si Aki asup ka jero jeung kaluarna oge ngaliwat ka mana. Da sidik panto gerbang mah can dibuka. Barang keur hulang-hulang gitu. Ujuk-ujuk kadenge aya sora anu nyarita. Sok sanajan eta sora saliwatan kadengena, tapi jelas sora aki-aki anu nganuhunkeun ka kuring anu geus rido mere dahar ka manehna. Teu karasa wanci nyedek ka peuting. Poe eta kuring ngahaja ngadon cicing di jero kamar. Ti barang reup poek kuring geus ngampih teu kaluar ti jero kamar. Beuki peuting rarasaan jadi tambah karasa keueung jeung karasa jadi geueuman. Jeung derek sare oge jadi teu tunduh. Kuring jadi nyileuk di kamar bari jeung teu puguh naon anu kudu dilakukeun. Lewat jam 12 peuting kuring aya niat rek salat tahajud. Jeung deui ku salat mah sugan we jadi panyinglar kanu rek ngaganggu nyingsieunan ka kuring. Kakarek oge kuring kaluar ti jero kamar. Kuring tekebat muru ka kamar cai. Kuring jadi ngajanteng di lawang kamar. Kajadian sarupa kitu kusabab kuring ngadenge aya sora anu keur mandi di kamar cai. Kadenge jelas sora cai anu gegejeburan siga anu keur mandi. Rai bulu punduk jadi cingpuringkak. Geus pasti eta nu mandi teh lain jelema biasa. Sabab nu aya di imah eta mah ngan ukur kuring sorangan. Eueuh deui batur anu sejen. Lain ngan ukur sora cai hungkul anu gegejeburan. Tapi kadenge oge sora awewe anu keur hahari ringan. Siga anu keur mandi bari hahari ringan. Ngan kuring teu ngarti kana lagu anu dihariringkeunna. Kuring langsung ti buburanjat rek asup deui ka jero kamar. Can oge kuring asup ka jero
Tapi perasaan suku teh siga anu pageuh teu bisa dilengkahkeun. Suku kuring karasa aya anu nyekelan. Eta anu nyekel kana suku teh meuni karasa nyelecep tiis. Anu nyekelan teh beuki pageuh nyekel kana suku kuring. Kesang tiis masihan awak awahingku karasa sieun anu kacida. Nya akhirna kuring sateka polah ngejatkeun tina anu karasa nyekelan suku. Kusabab kuring ngejatkeun suku, atuh dina lesotna oge eta panyekel awak kuring jadi nyolonton ka hareup nepikeun ka labuhna. Sanggeus kuring labuh, kuring langsung asup ka jero kamar. Basa kuring keur di jero kamar, kuring ngadenge aya sora awewe anu ceurik di satukangeun imah. Kaparengan di tukangeun imah teh aya sumur. Mimiti mah kuring sieun. Ngan ari lila kalilaan mah kuring jadi nyobaan ngawani-wanikeun maneh. Tina sieun kuring jadi wani. Kuring geus ngarasa aral sabab ti mimiti kuring datang ka imah ieu ngan ukur di udag-udag ku rasa kasieun. Harita kawani kuring jadi keluar. Ngadenge sora anu ceurik di tukangeun. Kuring penasaran keluar bari mawa senter. Basa kuring geus tepi ka palebah deukeut sumur. Mimiti mah kuring ngarenjag sabab di sisi sumur siga aya awewe anu buukna panjang. Bari jeung awakna bodas. Eta awewe diuk nukangan ka kuring bari kadengena ceurik. Ayeuna mah ningali kitu, kuring lain ngadon ingkah ngajauhan eta makhluk. Tapi kuring kalah terus ngadeuketan. Sanggeus deukeut, kuring maksud rek ngajewang buukna eta awewe. Anu jelas eta awewe teh lain awewe biasa. Can oge buukna beunang kacakel ku kuring. Nah atuh manehna ujug-ujug ngalayang ngapung bari nyikikik. Eta makhluk teh ngapung kana tangkal jambu sarta tuluy ucang angge dina dahan jambu. Bari jeung teu eureun-eureun cicikikikan. Basa ku kuring ngahajarek di baledog. Eta makhluk anu meureun disebut kunti teh ngiles tina paninggalian kuring. Kusabab kuring embung diganggu ku jurig-jurig nu aya di eta tempat. Beuting eta keukeuh kuring maksakeun rek salat bari tuluy wiridan. Aya berkahna geuning tina kuring wirid. Nya antugna saban beres kuring salat, kuring sok ngadon wiridan saban peuting. Malahan lila kalilaan mah makhluk anu sok ngadon ngaganggu ka kuring oge jadi eueuh. Imah jadi karasa cahayaan ku dipake ibadah mah. Nincak ka sataun kuring cicing di eta imah. Anu tadina geueuman kiwari jadi hegar sabab geus kaurus ku kuring. Malahan cek urang dinya tisaprak eta imah ditungguan ku kuring. Masyarakat urang dinya oge geus tara manggihan jeung tara kawenehan ninggali jurig nu aya di eta imah. Nya akhirna eta imah teh payu kajual dibeli ku salah sahiji bank. Nya eta imah teh anu ayeuna jadi ATM salah sahiji bank nu aya di Cikajang.